Sugan we ieu merenang jalanna anu bisa ngangkatkeun derajat ambu. Mudah-mudahan we ambu nyunkeun doana ieu simkuring. Bulan aya naon Jang? Cali keula ambu bari anu dicarioskeun ku abdi. Mangga Jang, mangga. Mangga. Aya panyariosan naon Jang? Bari jeung ieu barang canak di kumaha ge moal naon ieu teh? Sanes ambu ieu teh acuk kamari teh piwarang ambu ngalas suluh geuningan kependak sareng nu gaduh na Pak Haji. Minggu anjeunna teh piwarang dadama cenah kumargi merenan abdi teh kamari teh ngalas suluh teh henteu tataros heula. Aduh, didamel naon Jang? Ai damel nama teu pira ambu, piwarang ngagarap sawah sareng kebon eta teh. Aduh, kumaha meureunnan Su? Kumaha we ambu nyuhunkeun pidoana we mudah-mudahan meureunnan ieu jalan kanggo abdi kasuksesan kanggo naikkeun derajat ambu. Kan ambu mah melang Su. Maneh teh murang kalih ambu hiji-hijina jeung pan bari tara liar jauh maneh teh paling ngasuh si jaluk we geuninganan unggal PG. Nyuhunkeun widina we ti ambu supaya sehat di dituna salamat di jalana. Nya atuh pami kitu mah Su, ku ambu didoakeun maneh di ditu sing salamet. Sing menangkeun ayeuna anu dipikat tuju ku maneh manehna sing sehat di ditu. Arek wayah kumaha ini teh? Bade ayeuna pisan ambu kumargi tos pararoek. Nya atuh muhun pami kitu mah Jang sing berkah salamet we ambu. Muhun didoakeun ku ambu. Dedeh teuing si Ujang Jung brawaja didoakeun ku ambu maneh sing hasil sagala pamaksudanana sing ayeuna lancar. Ya Allah ya Rabbi. Euy, paroek kieu kungarek ku jani teh. Duh poho deh. Jahitan tio, emas sebal ditutup dah. Terus dijahitan mendingan ku Bu Haji. Anak buah aing ka mana? Rek hujan kieu euy. Ka mana anak buah dewek teh euy? Sugan aya di saung sampeurkeun. Kenaon si lain ge dieu tadi guruan ku Haji teh. Agan, enon kan? Lain itu Pak Haji ka dieu teh. Nanyakeun pagawean nu dihitung beres encan ieu teh. Tenang Ji, masalah pagawean mah nu dilego kangser beres, nu di batu curi beres, pokokna nama. Los atuh aya si lain gaweana kitu mah euy. Lain aya we nu can beres ieu pigawean teh. Ya kan, tempat mah hiji deui nyata can beres. Da barudak kalalabur geuning kamari. Peda ku urang keur sare calangap di asupan jangkrik eta teh. Nah, atuh aya si lain ka batur teh meuli telenges-telenges teuing. Batur keur mololnya di kuapan jangkrik atuh. Di mana masih Haji teh teu apa? Jika itu geuningan tuh keur ngawarangkong. Lain nyoba-nyoba kitu kumaha mun budak batur paeh. Lain mah
tadi ku Pak Haji pangempokeun kesik bah ditu. Nu di ditu teh. Heeh. Oh, Tadi Pak Haji atuh pesan ditu mah. kesik di ditu. Heeh. Urang ka ditu lamernya. Eta udud nih dinya. Hah? Kade lah. Udud atuh. Bari udud lah. Geus dikit. Heeh. Wah salam heula jeung Haji. Dir eta Haji. Gaji ah. Heeh. Ari boga anak buah sok pikeun batur keur molor sok diasupan jangkrik asar atuh. Sampurasun. Lai silai sok ngarewas. Ari ka mana Jang? Bade ka Pak Haji. Kamari ka Pak Haji. Sok atuh diulah tadi ka dieu. Ka Pak Haji bade naon ka Pak Haji ieu teh? Sanes pan Pak Haji kamari anu miwarang kasimkuring. Numi warang naon ieu teh kasih laing teh tuh. Panu kamari teh anu ngalasuluh di kebon Pak Haji. Oh, heueuh. Aduh, poho Haji mah we sangan nanti kami teh kojo. Sanes Pak Haji. Tarmin. Oh, heueuh Tarmin. Aduh. Kasih mana wae atuh Tarmin murid kieu atuh ka dieu teh. Pan biasa abi teh wartos selaka ambu. Cocok si lain tadi teh. Dia cek anak buah cenah nu can beres digaweun. Mau ka digawekeun meureun si lain mah. Geus burit ieu teh. Anu mah dia urang anterkeun we itu ka saung isukan ku anak buah Pak Haji ka kebon mah dianterkeun meureunnan. Sumuhun Pak Haji. Anu mah ka saung we hayu jeung Pak Haji. Mangga. Tingali pelakan ieu Haji segede kieu hawan ieu ku ieu nage cau nage tuh. Nage aduh. Si lain ge teh kudu kieu pelakan teh tah. Nuhun Pak Haji, insyaallah. Ieu Amin kanang bebek teh. Saung gitu tah lingkarang bebek meureun saung keur kete meureunan. Dah asik kehe dieu molor teh mana tadi beres-beresan bopal teh ku anak buah teh. Tah ieu Tarmin kita di dieu meeting teh meureunan. Nuhun Pak Haji. Wah bebenah we ge mah kusarangan. Teu ari Pak Haji mah bebenahna lah. Oh muhun Pak Haji, atuh nuhun pisan tos dijajab dugi ka dieu. Anak Pak Haji mah keroyo. Lah, rusuh Pak Haji mah bakal digawean ieu teh, nya. Mangga. Sing betah di dieu nya. Ke aya nu maturan ke di dieu, ieu urang di teh ka dieu. Duh, panya teh. Dinu genah we kasurna teh empuk. Papan-papan keneh wae ieu teh. Mare lah. Ayeuna mah istirahat heula we, ayeuna mah Ulangan saukur nonton nungkul tong hilap. YouTube-na di subscribe, Facebook-na diikuti, TikTok-na di follow-nya. Jang maneh KB barudak BSS pokoknya mah barudak Sunda Sukabumi. Kumaha Pak Haji? Well,